Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dinamara. Wargi sadina daramang dengan dia. Ogi bae serehatnya wargi, sehat jasmanina, ogi sehat rohanina digambikeun rezekina, ogi ditebihkeun walaina. Aya dina lindungan tanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara kusim kuring siang kalayan ungi. Wargi anu ujung ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh. Karangan Keliksa dinten dia bagian anu ka 25 wargi. Kanca urang katunda bagian anu ka 24. Urang nyarioskeun jin harita nuju mapatahan ka anak buah nanya wargi. Dah kumaha lajeng naik carita wargi. Mangor jeung ngadongkeun eta-eta landung pang beberahmana. Dengekeun ku sia aing rek ngawujang ilmu usieun ke manggih lawan anu kuat. Gunakeun teluh ieu anu bisa ngarubah sakabeh barang jadi seuneu. Jadi satu galak jadi naon baik nu sakira ngarusak ka manusia. Baca bareng lafadna cekra eta ratu jin terus ngaujang ajian cenah ka anak buahna. Ku anak buahna diturutan anehna teh sakali ngaujangkeun oge arapaleun. Pokdi ratuna ngomong, "Daina paranti mulangkeun deui kana wujud asalna. Ieu lafadna sok baca babarengan." Barabat eta jin teh macakeun dilapad keur malikeunana deui. Mun teh mah nu dijieun alat teh patik jadi seuneu. Lamun dibaca eta lapad teh seuneu balik deui jadi patik. Nya harita wargi anak buahna teh dialajar kabeh tah. Sabab bisi keur mancen tugas cenah. Meunang musuh anu tangguh. Aneh deui bae sakali ngawejang oge arapaleun di wargi. Pagi terijin teh nya wargi. Malah parid oge harita teh milu ngadengekeun. Sarta milu ngapalkeun tetela teh seset teuing geuning. Dalapadna ge teu panjang. Parid bisa mulungan ilmu jin teluh cenah. Manehna bisa ngawatak lapad aneh pikeun ngarubah pacul jadi oray atawa jadi seuneu atawa jadi naon bae anu dipikahayang. Nu sakira ngabahayakeun ka musuhna oge bisa malikeun deui kana wujud asalna. Nya geus kitu mah buriak anak buah jin teh buyar harita lusles teuing kamarana teu kanyanguan inditna. Kajadian kitu teh jiga gancang padahal anu sanyana malila eta teh. Jadi geus rengsek ngabandungan kajadian di dinya. Atuh terus pindah deui ka nu sejen, manggih jin anu pagaweanana ngirimkeun werejit, teluh ingkig baruang ganggaung bareuh beuteung jeung sajabana. Parid nepikeun kagogodeg manehna kakarangati ayeuna soreng anu migawe kasakit kotor teh jin anu telenges, anu jahat nu ngahaja ngagoda ka manusia. Jadi supaya tigebrus kana jalan nu hina, poho ka pangeran, poho kana kawajiban. Meunang sawaraha tempat di eta nagara, parid teh terus ngider dianteur ku satria teh. Sanggeus kaubek kabeh balik di kakaraton kasampak teh ponggawa nu tadi geus aya deui. Brak harita duanana deku nyarembah kalayan sopan. Nun Gusti timbalan gamparan parantos dijalankeun. Ieu manusia parantos ditinggalikeun kana naon-naon anu aya di ieu nagara. Kitu ceuk satria anu nganteur-nganteur ka parid. Bagja teman. Suku lamun kitu. Jika ayeuna jajabkeun di ka asalna ulah diganggu, matak cilaka ka sarerea. Itu cenah ceuk gedugna anu calik dina kursi karajaan. Nya harita keneh parid teh dijajabkeun deui kana karang teh. Teu karasa ujug-ujug jelek weh di tempat asalna manehna jigana teh anu di anjangkeunana teh ka nagara ngan sukmana wungkul. Da warugana mah anger we
diuk dina karang tea. Kulisik paride harita usik, rarat-reret kakenca jeung kakatuhu, nu katenjok ngan cai jeung cai ungkul. Ombak pating suruwuk, sorana pating jalagur. Bagja teman, aing teh tas nyaba, mani asanya. Tapi nahabat loba nu aneh. Nagara naon cenah eta teh atuh. Tapi meureun eta mah. Anu dimaksud ku si Aki teh eta meureun keun sia geus nyaho Rusiana ayeuna mah. Kitu cenah ceuk Parid jeung nangtung maksudna mah rek balik ka basisir rek hanjat ka darat. Nyata rek nuluykeun lalampahanana teh. Tapi sukuna harita kasareuleus atuh buru deui malah Parid teh bingung kumaha carana supaya bisa ka darat. Mangkaning eueuh tanaga awak lungse detenjoan asara Nyai Kararoneng. Aduh, kudu kumaha yuh? Maridkeun maneh wae ka cai kitu. Nya mending ge maridkeun maneh supaya teu kudu leumpang. Cai, aing hayang mulang ka darat ieu da nagara aing mah di daratan. Cik adu pangjajabkeun aing teu kuat leumpang ieu. Kitu ceuk Parid gujuar ka laut terus ngangkleng sahayuna. Kumaha we majuna cai. Teu usik teu malik, teu ngojai teu nanaon, ngambang bae jiga nu paeh. Hiuk aya angin ngagelebug harita teh seor. Seor sora ombak mani ngaguruh. Seruwuk jauh cainda naik. Parid kabawa ka luhur. Gejelok lep. Kahandap deui mani ngalenyap hate teh. Sieun kaseblok ku ombak sejen anu ngelewung jiga arek ngarungkup. Tapi jauh deui awak Parid teh harita ka luhur. Lep deui ka handap. Kitu jeung kitu we meunang sabaraha kali. Tekan nyahoan seot jileuk kana keusik. Awak Parid ngagoler dina keusik sagara kaseblokan ku ombak laut. Beuki ka darat tungtung namah geus teu katoel ku ombak. Ngajoprak dina keusik teu bisa hudang sabab kacida leuleusna. Cag tunda dihanjuang siang, deundeun dihandelem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wargi sadayana kacaturkeun di hiji desa anu asup ka Kacamatan Cimas di basisir kidul daerah Sukabumi. Aya hiji kulawarga anyar lalakina karak umur 35 tahun, pamajikanana kira-kira 27 tahun. Eta kulawarga teh anyar kene kawin. Jadi moal cijeg sataun jigana teh. Malah mah harita teh can boga anak. Masih kene kasebut panganten anyar. Urang dinya geus pada nyaho salakina teh jalma andar-andar. Teu puguh asal usulna teuing saha turunanana, teuing turunan ti mana deui. Taya anu nyaho ngan ari pamajikanana mah asli urang dinya, tapi geus teu boga indung bapa. Geus kasebut pahatulalis, malah nyasot teh nepi ka ngahiji laki rabi dumesa nasib. Pada nyorang hirup tunggara, pada teu boga kulawarga. Tapi najan kitu awewe namah anyar keneh ditilar maut ku indungna. Malah memeh kawin ge salakina kungsi tepung heula jeung indungna, malah kungsi amanat sagala rupa. Miapekeun ti ditu mah nyapruk weh kawin dikawinkeun ku pamarentah di dinya. Ngan sabada kawin teu puguh cabak, duanana teu boga pagawean matuh. Dagang teu boga modal, tani atuh teu boga sawahna, kulah-kuli oge teu kuat, tak ngundak komo. Tapi najan bari jeung kitu oge wargi, da ari dahar mah kudu atuh. Pejit mah teu bisa dipersabenan. Teu burung daek we maksakeun kulah-kuli leulitikan. Neangan pangaji sahuap kok sakopeun. Ngan teu bisa lila ti sapra kawin teu aya pisan kamajuan. Jadina hiji poe salakina nyarita kanu jadi bojona. Nyi, akang teh geus lila ieu mikiran diri, mikiran sarerea. Jigana lamun terus-terusan cicing di dieu, urang teh malae kamajuan ya. Sabab teu boga pacabakan nu matuh.
Boh akang boh nyai teu bisa kuli nu ngahasilkeun. Da kulantaran kitu, kumaha lamun urang pindahe ka basisir laut atuh. Sugane di dinya teh aya pausahaan anu rada hampang. Anu kaharti hasilna lah nu teu berat teuing migawena. Kitu cenah ceuk salakina harita. Kang ti kapunggur ge abdi mah sejang ngiring sangampari paosna bujeng-bujeng ka nagara manusa. Dala kaliang cecopet ge sejak bela tumutur marek aral subaha abdi mah. Kitu tembal pamajikanana estu ngeunah kadengena teu matak aral ngarasula. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Akang teh bungah pisan ieu teh. Ngan hampura akang teh teu bisa nyenangkeun nya. Da kayaan batan sakieu urang silih pihapekeun diri we lah. Dapungan sarua pada sangsara. Yuk isukan mah urang lempang. Kamana we lah tapi na asa anjog ke ka basisir. Mangga Kang. Naon nu bade dicandak atuh. Pakeane lah nu paledor keneh. Tambah atuh ku pakarang ulah tinggalin bisi aya naon di perjalanan. Mangga Kang. Ya geus kitu mah duaan silih bantuan ngumpulkeun pakaian anu pedor keneh. Rek dibawa indi. Barang-barang sajian anu teu aya gunana kabeh ge ditinggalkeun. Kitu deui imah nu cicingan teu ieu ngabingungkeun da lain milikna tapi anu Pak RT apan. Salakina terus harita beberes pamajikanana ge teu cicing. Nyalila-lila mah anggeus terus dariuk pahareup-hareup tinggal ulang jiga anu susah ku pilampakeun. Ari salakina inget kana tujuan munggaran, yen manehna teh keur aya anu diteangan. Kang, kunaon ngahulang wae? Ulah dilamun teuing kumaha behna we da abdi marido dicana ka mana-mana oge. Ceuk pamajikanana bari ngalimbah. Ih nyai, akang mah lain cangcaya kana pamadagan nyai. Ngahulang sa teh akang teh inget kana maksud jeung tujuan anu nepikeun ka ayeuna can kalaksanakeun. Akang teh geus 11 taun ngalalana natar ngaler, natar ngidul, natar ngulon, natar ngetan, neangan diteangan. Tapi boleh teu kapanggih, can kaparengkeun jeung milik meureun. Ari ayeuna kalah geus rido ku pamajikan. Utang tuna ge akang teh rada gejed ieu teh lumampah teh. Sok sieun mawa sangsara ka diri nyai. Cik akang rek nanya sakali deui. Namual aral mun ke nyorang sangsara. Ya Allah Gusti, nakang teh beca sauran kitu. Baru can percanten keneh kana teh kada abdi kan. Kedah kumaha abdi teh ngabuktoskeunana Kang. Nyai, lain akang teh percayanya. Tapi karunya bisi engke ngalaman sangsara. Da cacak mun aya dulur mah nyai teh moal dibawa. Dek dipihapekeun keur saeulaanan mah. Kajen ke mun geus hasil maksud gua Kang disampur deui. Ceuk salakina tandes. Engkang, nakaduhung nikah sareng abdi teh atuh. Pamajikanana carinakda sedih meureun jeung nalangsa ngadenge kitu teh. Ih nyai, ulah salah harti. Ulah kadinya ngartikeunana. Akang mah karunya ti tadi ge bisi nyai nya maksudna nandangan kasangsaraan nu leuwih banget batan ayeuna. Sebab perjalanan brek disorang ku urang teh lain pagawean enteng-enteng teh. Teu puguh nu dijugjug, teu karuhan anu diondang. Maksudna nu diudag lah maksud akang teh. Can kanyahoan ka mana-manana nya leumpang. Mangkaning henteu bari babakalan. Ceuk salagina bari bapatan. Wargi masih ngadangkeun dongeng Sunda dina channel YouTube, dina channel Mang Dina Maranya. Kawargi sadayana anu jeung ngadangkeun saha bae di mana bae alamatna nya bau istri atawa nabi pamagetna anu sepuhna wilujeng ngadangkeun ka sadayana etang-etang landong Bang Brahmana oge ulah hilap subscribe na wargi diantos pisannya. Atur nuhun wargi. Atuh ayeuna mah urang naon lajengkeun deui we nya wargi ulah seurting nu ka piatur. Seurting nyarios tawugu. Ieu carios
anu judulna nyaeta ngadu teluh karangan kilik sabagian anu ka 25 wargi kanggo dinten ieu. Kang, pan sangsara mah abdi geus tuman, ti leuletik oge abdi mah henteu ngalaman senang, teu ngalaman duga ligur lobana naon, salawasna kakurangan wae. Naha make melang, make hariwang, sanaos kedah puasa oge bari leumpang, abdi mah sangem Kang. Nyaan nyai eta teh salakina seuri harita bari melong. Nah make teh nyaan Kang, mangga urang buktoskeun we. Atuh ari kitu mah yuk isukan urang leumpang ah. Gancangna carita harita teh peuting kaganti ku beurang, sang surya geus medal di tebeh wetan. Cahayana sumirat nyaangan buana dipapag ku recetna sora manuk. Ari jujukutan harita baraseuh ku Ciremis. Dina tungtung daunan ngagarendang cai ibun harerang tinggurilap katojo ku banon poe. Mun kadupak heug murag deui ngaborelak lir mutiara aragrat. Nyadina kaayaan kitu salaki jeung pamajikan nu geus sahate satujuan harita teh laleumpang mapai jalan satapak. Maju ngidul nyepet ka laut kidul teh. Jalan di sorang pungkal pengkol sarta nanjak mudun deui. Arula arileu rembet ku kakayon. Atuh sakapeung nanjak, sakapeung mudun nete akar ngeumping jangkar teh sanyana pisan. Leumpangna harita teu gancang. Lalaunan we tapi bari ngeureuyeuh. Pamajikanana ti heula dituturkeun ku salakina. Sakapeung ngarendeng silituyun estu layeut bangun geugeut. Lamun capek regeureun ngaso bari nuhurkeun kesang. Aya dahareun di dahar henteu mamaranyun we bari nyawang alam anu endah. Neuteuk langit anu kulabu. Dipapaes ku mega bodas anu pating jarumpluk. Nyawang manuk nu rabeng di awang-awang, bangun bebas suka bunga kawas teu aya kasusah. Nya geus leureuh tina kacape leumpang deui harita lalaunan teu aral manehna teh. Teu subaha tenang we jigana teh. Malareu peuting eureun heula sare di mana wae poekeunana. Jadi wargi kitu jeung kitu bae eta teh unggal poe. Nu akhirna nepi ka basisir laut kidul, atuh jog anjog harita teh kaguha dina batu karang. Ombak sagara geus kadengeting geleger, seah ngaguruh matak eundeur handaruan. Nyi, urang geus nepi ka basisir laut kidul ieu. Jauh ka lembur angang ka desa. Urang leureuk heula di dieu nya. Urang neiskeun pikir lah. Nyernakeun rasa susuganane menang ilapat inu maha kawasa. Cuk salakina bari gek eureun dina karang. Mun abdi mah ngiringan we Kang. Raos jigana mun meuting di dieu sepi jempling moal aya nu ngaganggu. Sugane aya ilapat tinu maha kawasa. Piraku teu karunyaeun ka umatna nu nalangsa. Tembal pamajikanana bari sok nunda kantong gek harita diuk. Duaan harita ngaharuleng. Diuk bari nangkep tuur, panonna oge mencerong ka laut. Lalaju ombak anu pating surungkui. Bulan apunten budah laut muncrat ka jomantara, awor jeung jelegurna sora ombak. Buuk panjang diriaban katebak angin, leungeun baju ngelebet jiga banera, manuk tingkalayang bari disarada patembalan, mani patarik-tarik padaek-daek. Teu karasa reupoek, panon poe teu nyekanyahoan surupna. Beurang kaganti ku peuting, eta dua jalma teh anger diuk di dinya dan niatna oge rek meuting teak. Wargi kaayaan harita teh beuki poek bae. Langit meredong taya bentang nu tembong, tapi najan poek, najan peuting, sora ombak mah teu aya reureuna. Pating jelegur harita teh pating geleger, seah pating saleor, beuki peuting beuki tarik, awor jeung sora-sora sejen nu aneh pikasieun.
Telah loba omong goledag duanana ngagoler ukur diangal ku angal. Nyatana duanana pasrah jigana teh geus stop maung top badak kumakarep bae najan rek aya nu ngahakan oge. Tina wahingku capek jeung asa dipepende ku sora ombak. Reup duanana harita sare tibra. Teu inget kana nanaon. Teu ngarasa yen sarena dina karang basisir laut. Sarta dikawihan ku sora angin, disenggakan ku sora ombak. Dina kaayaan sare kitu teh salakina mangimpi. Dina impian teh aya di hiji gedong anu sigrong cenah. Parabotna mani pertek hurung herang pikabetaheun. Nu bogana hiji aki-aki jangot jeung kumis geus bodas. Sirahna oge bolenang herang eubuukan. Dina itungan teh salakina diuk dina alketik mani empuh. Ngong aki-aki ngomong anca jeung Daria babari kaharti. Jang kasep incu aki. Megeus ulah udar idar teuing. Meningge cicing di imah. Rumah tangka sing bener. Sing parok jeung batu. Soal usaha, soal rejeki da aya nu ngatur. Pokona mah pek we jalankeun tarekahna. Jadi ulah ngandelkeun cicing bari ngalamun. Tapi najan kitu aki ge ngarti. Hidup teh boga tujuan anu tangtu, boga tekad nu utama. Heuku aki arek dituduhkeunnya. Jig ayeuna mah kaditu. Kalembur sisi walungan Cimandiri. Pek bebetah di dinya. Usaha mah sahayuna we. Kege ari ditarekahan mah pasti datang. Ngan keur modal aki rek mere barang hiji tah cokot ganyel korsi bawa kaditunya. Sakitu amanat ti aki-aki. Salakina nepikeun ka nyembah bakat ku atoh. Sabab aya ilapat anu sakitu jentrena cenah. Dina impian teh sabada nyokot batu urut ganyel korsi. Harita rurusuhan kaluar ti imah rek nepungan pamajikanana. Tapi hanjakal barang kaluar ti gedong suku ditajung bru lamu gero harita ngagero aduh tolong aduh cenah bari nyekelan sukuna. Jelegur sora ombak di laut. Seor atuh sora manuk di sarada. Mata keung kadengena. Korejat pamajikanana hudang ruas ngadenge salakina adu-aduhan terus diguyah-guyah. Kang kunaon ieu teh? Kunaon aduh-aduhan hudang ieu hudang? Ceuk pamajikanana bari ngageingkeun salakina. Kulisik salakina lilir berai benta terus hudang lalahunan. Aduh, mani asanya aduh, akang teh labuh. Suku nyeri ditajong aduh. Da nyeri kunaon atunya. Salakina heraneun moal nya nyeri dina impian kabawa nyaring. Ah, motah meureun Kang. Ngajejek karang pantali siang katingali di dieu teh seueur karang nu seukeut. Ulah motah atuh kulemna Kang. Ceuk pamajikanana. Nya meureun aduh. Motah sarena ieu aduh. Buku ngimpi ya Kang teh. Ngimpi naon Kang? Pamajikanana mencerong ka tempat datang nasora. Da teu katenjuk beungeut salik salakina mah sabab poek mani meredong. Aya ilapat nu nita usaha di lembur sisi Cimandiri. Eueuh, bagja temen kumaha saurna Kang? Deurek-deuk harita salakina nyaritakeun impian. Atuh mani atoheun pamajikanana teh. Sabab manehna ge boga kayakinan yen tak eta impian teh lain riwan, lain kembang sare, tapi ilapat inu gaib. Nuhun Kang ari kitu mah. Ngese urang tetep tumetep di ditu atuh. Tapi ka mana cenah ka Cimandiri teh ngulon atawa ngetan? Jiga nama kawetan nyai. Moal nya ka kulon meureun. Jamun teu ngetan nya ngulon. Ngidul kumaha tah? Ka laut atuh ngidul mah. Moal aya walungan, ceuk salakina. Ae nya, tapi jadi teu tunuh Kang. Ulah sare deui urang ngadangkeun sora omak.
temani rame ting jelegur taya leureuhna geuning. Ceuk pamajikanana ragamang kana dengan salakina jika nu embung panjauh. Jep jempe teu aya anu nyarita. Wargi kaayaan harita peuting teh begitu isan. Nu kadenge teu aya di iwa ti sorat cai di laut. Ombak jeung lambak eta dua jalma nyaan teu sare deui ngajanteng bae bari ngadedengekeun sora ombak. Tika rasa berai beurang kaayaan caang gebrak panon poe sumirati tebeh wetan. Manuk oge recet di sarada mega bodas ngayang ancal-ancalan di langit. Nyi, ayo urang indit urang neangan lembur Cimandiri teh. Nya mangga da abdi ge geus hayang nepi ka dinya Kang. Cik pamajikanana bari kop kana kantong terus laleumpang silih kaleng. Lumayan maju ngulon rek neangan hiji lembur anu ayana di walungan atawa di sisi walungan. Angin laut harita ngagelebug nebak kana tatangkalan daun kalapa pating arulang. Sorana seah ngaguruh awor jeung guruhna obak. Samalah mah waktosna wargi sadayana henteu nyekapannya. Rupina dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh bagian anu ka-25 wargi dicekapkeun bikeun ka dieu bae pamugi katampi kalayan kabengan ya wargi. Jadi sok sanaos mangrupikeun dongeng tiasa ngajantenkeun landung pang beberahmana. Sakali wargi atur nuhun ku paratosanana ulah hilap subscribe noge di antos. Urang baturai insyaallah enjing dina waktu anu sami urang ngajingkeun deui ieu carita Sunda. Atur nuhun paratosanana urang baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.